makin waro diri urang, makin tinggi kepercayaan urang jeung keyakinan urang ka Gusti Allah, sinar bakal kaciri. Tinggal kitu bae eta mah. Dia lain teu bararisa, Fathul Muin, Fathul Wahab, segala bugiah jeung ikna teh kadang di luar kepala, tapi jelema teu percaya sama sekali, kepercayaanna dirusak ku dirina sorangan akibat kaharaman-paharamanana kunyana teh digubris. Nu penting masing hade urang keur dideulekeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beuh isin amat ieu hate keur dideulekeun bulak belok. Isin amat hate loba kahayang di luar ridho Allah, di luar ketentuan Allah. Lantak ku ayana ngaji teh urang teh supaya ngabenahan, ngabersihan batin urang. Supaya rapi. Iyalah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jalma-jalma nu ariman aufu bil uqud tohonan kumarana kabeh laksanakeun kumaraneh kabeh bil uqudi kana sapirang-pirang perjanjian-perjanjian anu dikukuhkeun. Perjanjian di antara urang jeung Gusti Allah baheula di alam arwah laksanakeun da urang teh baheula janji ka Gusti Allah. Setelah ku Gusti Allah ditanya alastu bi rabbikum, lain ka kaula pangeran anjeun? Qalu bala, sumuhun Gusti teh pangeran. Tidinya teh gayakeun perjanjian abdi teh percaya Gusti teh pangeran. Anu ngadamel langit bumi termasuk abdi. Abdi bade nuturkeun sakumaha parentah Gusti, bage ngajauhan larangan Gusti. Janji baheula urang teh geus janji dipayuneun Gusti baheula, tinggal ngalaksanakeunana kuari. Ketika urang kuari teu salat berarti urang jalir tina janji. Ketika urang teu ngajauhan laranganana berarti urang jalir tina janji. Asal jalir tina janji urang jeung Gusti Allah, cak Allah awas ya. Awas ya baheula geus janji ngaku pangeran ka aing. Komo tama Kristen mah Buddha kafir-kafir nu baheula qalu bala. Tapi kuari nyana jadi kafir beuleumeun Gusti Allah. Urang mah alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman, tinggal urang ngalaksanakeun perjanjian urang jeung Gusti Allah, cak Allah salat tinggal urang ngalaksanakeun. Puasa Ramadan laksanakeun, haji di mana geus nisab laksanakeun mun mampu, zakat lamun geus nisab laksanakeun, mabok jauhan, zina jauhan, kredit iya Gusti aufu bil uqud Gusti. Ieu di majelis ieu nyaho 1000 nyaho 2000 nyaho 5000 nyaho 10000 lamun didata ulah ngabohong. Coba sia ngridit henteu ka dieu, sia kakatuhu sia ngridit henteu kenca ngridit kenca asal robang ka kenca kenca ieu singa de aufu bil uqud. Hanas teh sabaraha meuli motor teh sakadar gujag-gijig motor can anggeus paeh urang ka ditu dibeulem naudzubillah min zalik. Naon hartina urang boga motor nang ngridit di akhirat dibeulem sudi-sudi teuing. Masya Allah. Tapi tetep bae jabata hate teh kalimpu dan poek anu luar biasa. Isin aing mun teu ngridit teu boga motor ku babaturan, isin aing ku tatangga, isin aing ku pamajikan, isin aing ku atasan. Tak eta teh isin ka makhluk ka manusia, tapi ka Gusti Allah teu sieun. Geus tinggal beuleumeun Allah. Aufu bil uqud sing hade perjanjian urang jeung Gusti Allah laksanakeun. Mulai bersihan diri urang. Aufu bil uqud sok tohonan janji-janji Allah ka anjeun ka Gusti Allah anjeun papada anjeun. Asal urang bisa nohonan janji bakal nikmat geura ibadah.
urang nu mantak teu ngeunaheun ge salat ieu mata urang, celi urang, sungut urang, hate urang. Berat ka dunia dibanding berat ka Gusti Allah. Mantak aya carana, kumaha carana? Introspeksi ya. Ti mimiti riana ujub data kaburna. Babari sama nu kos kitu malah duh hese lain babari kumaha hartina bisa-bisa tapi hubud dunia mah luar biasa hese. Hubur riasa hayang jadi pamimpin bae. Lamun diondang teu titah jadi pamimpin bae ngariung haju ngajang hilek. Itu ngajang hilek sial aing diondang teu titah mimpin aing tolol jasa. Teu hayang-hayang deui aing ngokos kitu. Pan kiaina teh aing cak hate tah mah teu ngomong cak hate. Ya kiaian aing jeung nyana mah kolotan aing jeung nyana mah. Heulaan aing ngadahar uyahna ge. Atuh elos legleg ku sia uyah. Tah hayang kos kitu teh hayang imah dijadikeun wae iman teu hayang hubur riasah ngaranna iyalah gangguan batin. Ulah dipake ka hayang kumaha prakna bae datang kariungan titah jadi pamimpin ayo henteu atuh ngamakmum jadi bebas hate teh nikmat nu penting mah ka Allah bae tah kudu kos kitu kakarak nikmat ieu mah henteu ya mah bebeja ka petana ka non karena penata acara saya memimpin dia Kiai Anu Robah. Aduh masya Allah bingungnya tete penata acara ji inget di itu ulah kolot no kos gitu mah kubur riasah di dunia mah mungkin diagungkeun lantaran pamenta tapi cak Allah naon noreng. Innallaha yahkumu ma yurid. Saenyana Allah eta ngahukuman kana sakumaha kersaning Gusti Allah. Dunia menang nyeun Allah, hewan eusina menang nyeun Allah. Atuh ku Allah dijelaskeun nu ieu halal, nu ieu haram. Atuh kumaha Gusti Allah kersana Gusti Allah. Urang mah tinggal nuturkeun aturan-aturan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya ge baheula di zaman Syekh Bangkalan. Oleh Bangkalan teh waliun min auliyaillah. Can lila Ki Holil Bangkalan mah itu tahap jeung Syekh Nawawi lantaran ngaguruna ka ditu ka Ki Ahmad Khatib Sambas kene torekat ngan langsungnya. Bali ka dieu loba kaistimewaanna di antara kaistimewaanna nyana mah hobina ngaji tafsir santri ratusan. Eta lu endek ngaji sorop mawa sorop, nu endek ngaji alfiah mawa alfiah, nu endek ngaji johar maknun mawa johar maknun. Tapi nyana ngajina tafsir bae, kudu ngaji sorop kadengina sorop, kudu ngaji nahu kadengina nahu, kudu ngaji fatul muin non fikih kadengina fikih, kudu ngaji tafsir kadengina eta teh nu diajina tafsir tapi kadengina beda-beda. Ai urang mah lain nu diajina tafsir tapi kadengina aya nu nundutan. Aya nu cengat, aya nu dula deuleu bae SMS. Macem-macem. Sarua kitu nu macem-macem. Tah ieu Ki Holil Bangkalan teh kos kitu. Ditangtangan bae teh ku jawara teh. Waktu jawara naon kitu ngaranna Madura teh celurit pan. Tapi eta Ki Holil mah tenang-tenang bae. Tenang, ahli ikhlas mah kalem bae. Boga permasalahanna kumaha Allah bae. Ditangtangan kelut bahkan di rogala dan lain sebagainya kalem bae atuh japaeh menang Gusti Allah lain kudu lemah cenah kudu paeh dicelurit masalah cek Ki Holil teh eta Ki Holil teh kos kitu istimewana muridna loba nu teu ngararaji 10 tahun di dinya tapi balik di Ciduhan bisa ngaji Masya Allah meureun tilok ngadahar jengkol ciduhna Ki Holil mah aya ta Ki Sobari Cilimus teh di ditu kapan 15 tahun pan sepuh Mama Holil mah sepuh yuswana teh 90 tahun sepuh mempu pupus tak zamanan Ki Hasyim Asy'ari mentak aya dongengna istri Ki Hasyim Asy'ari teh kapan mawak Wahid Hasyim bapana Gus Dur dibawa ka dinya Ki Itako ngaranna teh eta ki istrina Ki Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum. Hujan mangkani hujan gede.
hujan bergan datang ke dinya make daun gitu. Siapa ini? Saya istrinya Ki Hasyim Asy'ari. Oh, pergi kamu, pergi jangan di sini. Kaget, biasa ada tilok itu, ai kadinya ieu diusir. Pergi. Atuh saya kehujanan, biarin kehujanan juga. Ceurik nyana balik ka ditu. Pamajikan Ki Hasyim Asy'ari. Balik datang ka ieu mah ceurik kunaon diusir sama Ki Holil. Wah, bukan seusir-usirnya Ki Hasyim, pasti ini ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Geus bae. Kabelah dianya ditafakuran bener baik begitu Ki Wahid Hasyim jadi menteri di Jakarta deka Bandung hujan gede anu luar biasa mobilna teu dikendalikeun teu terkendali set nabrak kontainer harita maot berarti maotna dalam keadaan hujanan tahu lah keur dibawa kaki Khalil teh hujan gede. Eta teh geus aya nu nafsiran harita kiai di Madura jeung di Surabaya pasti Ki Wahid Hasyim ieu maotna pasti ke kahujanan kajeun kumaha tepat jasa begitu boga anak Gus Dur manehanana tadi antarana Gus Dur keur leutik keneh Ki Wahidna ieu tabrakan hujan gede luar biasa tak eta teh geus kadeuleu ieu orok teh kena kahujanan sebab engke ieu maot teh bakal hujanan bener bae. Aya deui jelema hayang nyoba jasa Ki Holil dengan susah biasa ieu. Salakina jeung pamajikan ngomong bae, urang cinta jasa jana Ki Holil, sok ngadengekeun. Urang tang, heueuh ceuk pamajikan. Urang ka ditu yu. Ka ditu teh cenah ceukna mawan naon. Urang mangan bogana ganyong-ganyongna. Kajeun lah urang boga ganyong ge. Saeutik deui ganyong ge ngan saukur aya beureunan 5 siki mah dibawa dipuntel-puntel eta dipapak ku Ki Holil dipapak oi saya nunggu dari tadi sakeda teh alhamdulillah itu bawa apa itu bawa ganyong ini kesukaan saya cek Ki Holil teh aju gegeran ka santrina kulub ya muncak bahasa urang mah kulub gorotok-gorotok di hadiran kunyana kene di dahar eta ganyong 5 beak kabeh caknya teh berarti kiai urang teh resepkeun ka ganyong yeuh caknya geus senang hate balik beta nu susah teh kayak urang minggu hareup mah atawa 2 minggu ka 2 minggu deui urang nyaba deui ka ditu mawa ganyong lah caknya nu loba bener ganyong nu nyana geus beak ganyong nu tatangga dipaling kunyana hayang kalem ku kiai burung ganyong lain peuting-peuting dicokelan dibawa ka karung. Barang datang, Assalamualaikum, Ki Holil ngusir, pergi kamu. Ini saya bawa ganyong 3 ganyong ya kenal. Pergi. Oh diusir eta. Si jelema 2 teh diusir, ceri katungan ganyong mah diteuneun deui di dinya tah buat kiai cenah ganyong kesukaan kiai. Suka juga bukan dapat nyolong ya kenal. Kanyahoan ku kiai nang nalin. Masyaallah eta Ki Holil. Karena mantak harita teh aya jawara lantaran di ditu mah loba orai jeung loba kalajengking. Jadi jawara teh ceramah. Saudara-saudara sekalian, saking banyaknya ular, maka ular itu pemberian dari Allah halal. Udah, ular pokoknya ambil, goreng, enak. Dan itu kelabang, kalajengking juga enak ternyata. Jawara teh fatwa halal. Ki Holil teh sipan itu budak halal-halal orai. Sebab ular itu sama dengan dan kan sok dicai teh belut. Apa bedanya belut dengan ular? Sama. Ternyata masih enakan ular, halal. Bebejok kabeh masyarakat ka Ki Holil. Ki Holil teh haram orai mah atuh. Orai kalajengking haram. Atuh ulah kiai cenah kudu ceramah. Ya tuh kula mah teh ceramah ge geus ceramah bae di pengajian, di muludan. Emang orai mah atuh halal haram cek kiai teh. Pas aya raramean di kecamatan, diundang Ki Holil teh, diundang di Jawara. Jawara ceramah, ular halal. Kala halal. Kuari bagian Ki Holil. Cek Ki Holil teh bagi 2 aja dah. Yang haramin ikut sama saya, yang halalin ikut sama Jawara. Ya, eta hebat ngahukuman teh kos kitu. Luar biasa Ki Holil. Cuman enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haramnya, ya. Enggak lama lagi akan ketahuan. Udah,
sekarang begini aja, kita yang haram tetap haram, sebelah sini ikutnya sama saya, yang halal ikut sama Jawara. Enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haram. Oh ya, bener baik, 2 poe Jawarana disantok orai. Waktu ke dokter, Jawara lu hiji deui kena kalah. Babaturan teh tuh ka dokter terus teu cager-cager. Oh ka dieu dibengker ka dieu teu cager. Cek sebagian cenah ieu mah kudu dibawa ka Ki Holil. Wah tuh enggak mau cek Jawara. Itu kan musuh saya gitu. Ya musuh tinggal musuh, ini mah enggak ada lagi kecuali jampe kiai. Alah, bohong. Bohong. Terus geus seseleh nyana geus di Badura, di Surabaya. Ya kalau barang halal mah biasanya enggak ngerusak cek Ki Holil teh. Barang halal mah nggak ngerusak, ini mah barang haram ngerusak. Jadi haram mah nanti juga akan ngerusak. Apapun yang diharamkan oleh Allah pasti itu nanti akan jadi kerusakan. Akhirnya LHDF Jawara dibawa digotong ke Imam Ki Holil. Kenapa ini Jawara? Santok ular. Ularnya haram apa halal sih? Ya nggak tahu ya. Kiai bisa deh. Kalau kamu masih menghalalkan nggak sembuh, tapi kalau kamu udah mengharamkan sembuh. Itu cuma segitu doang. Haram sembuh sekarang juga. Bener Kiai? Benar. Udah saya haramkan atau itu ular. Bukan mulut, tekad hati. Ya. Ya udah, tobat dulu, tobat, dituntun ku Ki Holil, tobat beneran istighfar. Sok, sekarang nyatakan. Saya menyatakan bahwa ular itu adalah haram. Eta ku Ki Holil dikiekeun doang tah, beres jampena beres. Pulang. Cager tah eta Ki Holil teh kos kitu masyaallah mata ku urang di jarahan teh lain lalawara. Eta nu ngadenge bae nu ngadenge tah harita nu ngadenge aya deui masyarakat digegel orai dijampe beres cager tah asal aya deui beres cager mata kieu mah amun di lembur urang aya tah nu digegel orang sok urang beres melendung bisa sana. Itu mah karomah beda deui karomah mah tuh masyaallah. Nah ieu lah nu diharamkeun cek Ki Holil sudah ada disnya. Hewan yang halal yang mana, hewan yang haram yang mana, itu sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jangan sembarangan, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Itu sudah kehendak Allah. Innallaha yahkumu ma yurid. Masih loba keneh dongeng Ki Holil. Jawaran nu hiji deui ngamuk nang tangan Ki Holil. Lantaran eleh Jawara nu tadina loba pengikutna kuari eleh ka Ki Holil teh. Hatta pengikutna Jawara, tah Jawara mah pan pengikutnya marah nya nama. Akhirna kabeneran Ki Holil mah biasa jeung pemerintahan teh waktu diondang hadir biasa. Masalahnya nama masa hirupna sebab pemerintahanna harita mah pan pemerintahan jujur. Adil tak kabelah dina makomo sebab di zaman Belanda pan harita jadi milu menegakkan agama di penjara segala Ki Holil di penjara di zaman Belanda. Ieu mah panjang cerita namun mimiti mah ieu mah eta bae ditangtangan nyana keur hadir jeung para pemerintah lain keur hadir nyieun pemerintah nyieun hiji riungan gede Jawara geus daratang tokoh masyarakat pemerintah geus daratang tinggal Ki Holil menca Jawara ya nungguan saha deui nungguan kiai nu deuk maca hadiahna kiai saha mama Ki Holil emang lu bisa sapira hadiah kudu nungguan jana kiai nu sejen atuh aing mah aja bisa sapira hadiah lain kitu ieu mah tupangnya nama ahlina teu bisa lanjutkeun ulah kudu nungguan jelema hiji. Urang ieu jam geus sabaraha ieu teter waktu. Ulah gara-gara nungguan jelema hiji aju urang kaberangan. Lanjut. Tanggung jawab kula sapira Holil. Bahar aja geus lain kiai aja sapira Holil. Ki Holil teu kebal keur menyono ribut, dirinya datang naik kuda pan Ki Holil. Teng. Ini ya kiainya yang membuat gersak kita.
ngalama-lamain waktu goblok ini kiai. Kiai biasa we Kiai datang turun barang turun tina kuda suku nak dikana taneuhkeun taneuh oyang bleng oyang taneuh barangnya ngalengkah deui bleng cek Jawara kok ini goyang begini ya. Goyang karasana ku Jawara ieu dunia goyang ai kudu sejen mah henteu cek cenah itu kikieuan si Jawara. Kiai jangan ngelangkah, jangan melangkah. Emang kenapa? Goyang dunia. Kiai itu biasa bae goyang asal kiai ngalengkah, dunia goyang, miringnya nak kikieuannya. Geus kieu bae nya nyeklan katihang sagalan gua. Ditongton ku kabehan. Emang ada apa? Dunia goyang. Kiai seuri bae. Atuh kiai datang ka diuk, jangan langsung sasalaman hampura, ceknya nanti maafin saya. Kiai udah nggak usah jalan-jalan ceknya dunia goyang ini. Lain sembarangan kiai keolil teh mantap dijugjug di mana-mana di jarahan teh tak eta kos kitu goyang dunia tak kajelema nu nang tangannya Masya Allah Ki Khalil Bangkalan lain bantrak masih loba cerita-cerita Ki Khalil ke insyaallah. Nah ieu mah keur carita tadi orai kalajengking nu dihalal-halalkeun ternyata Ki Khalil mah dianggap biasa bae sebab eta mah hawa nafsu ujung-ujungna mah eta dijampe ku nyana beres diusap beres datang enggak nu ngadenge harita urang mah ulah tuturuti beres cager eta ku ngadengena doang ngadenge jampena aja kiai baheula beres-beresan jagana teh tatangga digegel orai beres cager Masya Allah iyalah innallaha yahkumu ma yurid ya ayyuhalladzina amanu nu penting masing hade urang keur dideuleukeun ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala isin amat ieu hate keur dideuleukeun bulak belok isin amat hate loba kahayang di luar ridho Allah di luar ketentuan Allah lantak ku ayana ngaji teh urang teh supaya ngabenahan ngabersihan batin urang supaya rapi iyalah ya ayyuhalladzina amanu wahai jalma-jalma nu ariman aufu bil uqud tohonan kumaranah kabeh laksanakeun kumaraneh kabeh bil uqudi kana sapirang-pirang perjanjian anu dikukuhkeun perjanjian di antara urang jeung Gusti Allah baheula di alam arwah laksanakeun da urang teh baheula janji ka Gusti Allah setelah ku Gusti Allah ditanya alastu bi rabbikum lain ka kaula pangeran anjeun qalu bala sumuhun Gusti teh pangeran tidinya teh gayakeun perjanjian abdi teh percaya Gusti teh pangeran anu ngadamel langit bumi termasuk abdi bade nuturkeun sakumaha parentah Gusti bage ngajauhan larangan Gusti janji baheula urang teh geus janji dipayuneun Gusti baheula tinggal ngalaksanakeun anak kuari ketika urang kuari teu salat berarti urang jalir tina janji ketika urang teu ngajauhan larangan anak berarti urang jalir tina janji asal jalir tina janji urang jeung Gusti Allah cak Allah awas ya baheula geus janji ngaku pangeran kain komo tama Kristen mah budak kafir nu baheula qalu bala tapi kuari nyana jadi kafir beleumeun Gusti Allah urang mah alhamdulillah ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman tinggal urang ngalaksanakeun perjanjian urang jeung Gusti Allah cak Allah salat tinggal urang ngalaksanakeun puasa Ramadan laksanakeun haji di mana geus nisab laksanakeun mun mampu zakat lamun geus nisab laksanakeun mabok jauhan zina jauhan kredit
iya Gusti aufu bil uqud Gusti iya di majelis ya nyaho 1.000 nyaho 2.000 nyaho 5.000 nyaho 10.000 lamun didata ulah ngabohong coba siang ngeridit ente ka dieu siang kakatuhu siang ngeridit ente kenca ngeridit kenca asal robang ka kenca kenca kita ieu singa de aufu bil uqud hanas teu sabaraha meuli motor teh sakadar gujag-gijig motor can anggeus paeh urang ka ditu dibeuleum naudzubillah min zalik naon hartina urang boga motor nang ngridit di akhirat dibeuleum sudi-sudi teuing masyaallah tapi tetep bae jabatan hate teh kalimpu dan poek anu luar biasa isin aing mun teu ngridit teu boga motor ku babaturan isin aing ku tatangga isin aing ku pemajikan isin aing ku atasan tak eta teh isin ka makhluk ka manusia tapi ka Gusti Allah teu sieun geus tinggal beuleumeun Allah aufu bil uqud sing hade perjanjian urang jeung Gusti Allah laksanakeun mulai bersihan diri urang musyawarah je jeung nu di imah mama orang kota mama orang Cikupa mana tadi kobo orang kolon mah tadi dia pohara tau pakai dia mah atuh pan kadi itu deket ka Cibeo tau mah tuh rawayan dia pan bahasana kadi mah aya naon aduh ieu nya urang ngaji sieun amat nya gitu ngaji naon emang di Cirongok ngaji eta aufu bil uqud cenah urang kudu janji-janji Allah ditohona nu perintahna laksanakeun atuh laranganna jauhan emang urang naon ieu motor kreditan dah batur mah ngredit mobil gitu karak motor bage puyangeun geus urang ngaji gitu masyaallah walai itu tinggalnya we ngalamun ngarokok deui aing si kubang ieu sih sementara ka agama geus rada meureun kakucuran ku sinar Gusti Allah aing ngobrol jeung pemajikan eta kos kitu nyandung wae kitu aing ya lain ngeberesan masalah nambah masalah tah ieu tah kadang-kadang urang nama sadar pemajikan hese jasa aya anu geus rada lumayan barang ngaji bae ka Cilongok teh lah bener dipikir-pikir mah cenah eta artina boga TV ngomong ka pemajikanna neng urang ulah boga TV bae lah jual sakena ulah boga TV beneran bener leutik teuing tah mah lalaki mah loba ieu nu geus salaladar ieu lalaki mah kan bikang pararese jasa bikang hararese jasa henteu kieu teh ye cak pamajikan teh kalah ulah dedesekan teuing atuh ja urang hirup moal kebel ieu saaya-ayana bae heulanan atuh aya kabeuli mah beuli motor aya utuh kabeuli mah ulah maksakeun lah tah eta tiis tah kos kitu teh tiis tiis asana ka urang teh aduh neng sia mah sorga sia mah eta teu kitu palu di imah urang mah lain kos kitu batur ganti deui urang mah eta kena kempes deui pan eta hak bae urang teh kanjut teh wedeg ngono mun geus dikitukeun ku pamajikan tah masyaallah ya Allah ya Rabbi tah eta tah gara-gara namanya nu nyundutan namanya kos kitu tah kan dibawa panjikan ka dieu ngaji kadenge takutnya gecekna moal ngaji sanu nitah kita henteu ka sia ngaji tak tak kos gitu aduh masyaallah tapi lamun pamajikan orang cara tadi mah gitu kalah tuh geus urang ieu ngawarung geus alhamdulillah dahar ja aya sakieu mah tuh urang ka warung untung teh geus aya geus lah ka ulah patit teh eke bae urang nungguan boga milik lamun boga milik boro-boro motor atuh meuli ge atuh teu naon mobil ge ngan lamun geus aya ulah sok kredit atuh urang ge tentrem hirup asana sabulan lintuh teh salaki lintuh atuh ieu mah beuki kuru salaki teh ngaganggayeung bae diperiksa ka dokter cek dokter enggak ada penyakitnya
moal aya tah penyakitna tah mah saanggel. Penyakit teh saanggel tah mah. Moal beres kajeun kuku mah ge boga pamajikan kos kitu mah. Geus cek ulah tinggalkeun. Neangan deui. Nu rapih pamajikanana geus cenah geus aya anak 3. Bikeun ganyana. Aduh. Pandai teu serba salah urang deuk geusaan aya anak. Kan anak mah tetep anak urang. Aya teu geusang pan ieu pamajikan kos kitu tan mentak lalaunan dinasehatan ku salaki moal bisa. Mana pamajikan nu ngadenge nasehat salaki mana? Mana pamajikan mana? Oh, hiji-hiji acan pamajikan nu ngadenge nasehat salaki mana? Moal aya. Nu mantak ge kudu dibawa ngaji urang tah keuna ku kiai nasehatna. Jeung ulah disinggung ke datang ka imana kadenge tah kiai ngomong gitu. Panaseun nyana panaseun. Ulah atepkeun bae. Ulah sak dimarudahkeun ku urang ulah. Hese we pokona we mah. Atuh lamun urang kikituan teh tah cak ai ge kadenge kan ku sia tah. Eta nyana hajung bae mingpiung we nya ka ditu. Bisa baliknya nah ulah antepkeun ke inget ka Imam Ghazali bae sakali 2 kali 3 kali terus kayak kebal-kebal mah janyana ge sarua atuh manusia jeung aya imanan kayak kebal-kebal mah sadar ku urang teh naon kitu ngaranna di arah sadarna bae coba awewe lamun teu salat ge pamajikan teu neng salat heula atuh kakak geus jang atuh kakak mah endeuh berarti heula bae segala bingung amat sih eta nembalan tah nembalan henteu kieu teh atuh bareng atuh salat aja kakak ka masjid teu kula mah ka dieu mandi dijebur ge henteu ge salakina balik teh ngana kieu keneh bae di hareupeun TV geus salat tancang gandeng amat sih kos karar itu sanajan aing teu nyaho ge kos kitu bae pokona malah masyaallah eungap eta salah kira ngap ya Allah ya Rabbi nah ye mendak nu encan boga pemajikan hati-hati milih pemajikan kajeun teuing geulis asal soleh pas gitu we atuh pan pemajikan jadi deung nya jori teu nurut pan eta urang asa ngeukepan monyet atuh kos kitu mah Masya Allah buka beneran jasa boga pemajikan. Nailah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tohonan laksanakeun berbagai perjanjian di antara perjanjian urang jeung Gusti Allah oge di antara perjanjian urang papada urang mun janji jeung babaturan sing hade engke dibayar insyaallah Senin ka dieu nya atau kula nu ka ditu mohon Senin teh hampuranya engke Rebo ditagih deui Senin ditagih deui Rebo jadilah bonen aya di Bojonggang bonen aduh Masya Allah ya janji pohara terutama bayar hutang kadanan ku dileuwihan mah kadanan ku memeh waktuna dibayar atau tepat-tepat janji lamun teu bisa mayar teh mah hada heulanan hampura lain teu rek bayar tapi bebeneran can aya hampura saayana heula urang boga hutang 1 juta bogana 200 ieu 200 heula tah eta senang bae teh nu ngahutangkeun teh senang ieu mah geus babenya mun aya janu bejangan kakak eueuh nya kitu nya emang kunaon teu bisa mayar ieu kakak ieu kan atuh eta bae ieu gelangku ieu bayar ulah geus teu kudu dibayar tah mah geus urang menghindar bae teh aya nu kos kitu datang ka hanek anu ngahutangkeun teh awalna nulungan ieu carita hutang janji urang jeung papada urang tentang dagang tentang hutang tentang naon bae masalah naon bae terutama ieu perdagangan perjanjian Masya Allah ya urang kerjasamanya ayo tah aing 10 juta ayo urang ngadangkeun urang terbuka bae kabelah dituna ngan sabulan terbuka kabelah ditu makin acak-acakan leng malah aya nu dibawa kabur segala rupa
Nah ieu sing hade di dunia manyana ngeungeurahan mawa duit batur. Mungkin usaha jadi maju kabeli ieu kabeli itu tapi can anggeus urusanana ketika tek kiamat di sidang dikumpulkeun saurang-saurang. Masya Allah ketika urang nyalahgunakeun duit batur janji-janji jeung sajabana dianggeuskeun di hareupan ku triliunan manusia teu kumaha penyelesaianana hanya neraka. Lamun urang inget kadinya mah sieun jasa Masya Allah tan mentak sinar ilahi nyulusup ke jero dada mulai ngaberesan awak urang besi loba kasalahan antara urang jeung Gusti antara urang jeung papada urang hablum minallah hablum minan aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am dihalalkeun ka aranjeun kabeh bahimatul an'am ai bahimah ma anu zawatul arba anu boga suku opat an'amatina jenis hewan ingon-ingon nu mantak ditafsiran di dieu teh ibil bakor gonam geus idopat bahimatun kana al an'am teh ieu adalah idopat bayaniyah bahimah nyaeta an'am cek ahli nahwu mah kos kitu. Uhillat lakum bahimatul an'am dihalalkeun ka aranjeun kabeh hewan nu sukuna opat heulanan anu sok dipake ingon-ingon diantarana onta diantarana sapi diantarana embe dihalalkeun teh maksudna naon dihalalkeun di daharna berarti sabada dipencit di mana onta dipencit halal dagingna ai kitu bae can dipencit atuh haram digorogotan ku urang onta atau aya tamu onta nama moal dipencit nyokot bae disempog ku urang saeutik ping-pingna atuh haram mantap uklan ba'da dzibhi tina jihad di dahar sabada dipencit melalui pepencitan nu diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu keneh sapi kitu keneh maka cara pepencitan lu bakal diatur illa ma yutla alaikum kecuali hewan nu bakal dibacakeun ka aranjeun kabeh tahrimuhu soal paharamanana soal nu diharamkeunana ke dihareup dina ayat hurrimat alaikumul maitah moal kebal deui bakal dibacakeun ku urang ayat eta teh nu mana hewan-hewan nu diharamkeun teh asal ulah ondangan bae minggu hareup bakal dibacakeun ke atawa mingguna deui ngan mun kabeneran ondangannya dulur ieu teh atuh moal kabagian oba ondanganeun jasa hingga dicirian dina kitab nage didinya rajin batur manyirian masalahnya nama lain ti dieu ka dieu ondangan insyaallah gitulah ke sing hade ye janji ye cak Gusti Allah mana lu ku aing dihalalkeun mana lu ku aing diharamkeun teu bisa diganggu gugat jageus anggeus kabeh ge al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama di nu kaliwat hewan mana nu haram hewan mana anu halal bubuahan mana nu haram bubuahan mana anu halal inuman mana nu halal inuman mana nu haram igis anggeus kabeh mun can anggeus moal waka dipundut Kangjeng Nabi ku Gusti Allah. Jadi ku dipundut Kangjeng Nabi geus anggeus kabeh nu kaliwat saeutik-eutik acan. Datang ka kuari sugan aya anu encan anggeus sehingga kaliwat tinggal dikias-kiaskeun bae. Cokot ku urang Al-Qur'anul Karim, cokot hadis. Tidinya ijma,
ijma aya kias akurkeun ka ditu ja'al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum bergulir babarengan jeung elatna, wujud jeung adamna. Mata wujidatil ilat wujidal hukmu wa matan tapatil ilat intapal hukmu. Aya elat akur jeung nu itu akurkeun atuh hukumna. Elatna dinu itu jeung nu ieu teh elat eueuhkeun atuh hukum jababari jasa. Eta Muhammadiyah ngeueuhkeun kias tampiling ku sia. Nu ka mana nya nyokot hukumna acak-acakan nu mantak ngarokok sagala diharam-haramkeun teh akibat teu ngaji. Ngaji moal bisa atawa cenah ki uci mah beuki ngarokok emang kitu ongko deui. Lain ku sebab aing osok ngarokok hukumna lain nu urang nu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala teu bisa diganggu gugat aya elat ieu ngaharamkeun make elat darurat atuh disengserikeun ku tukang ngaji Jamul Jawame mah sagede mui. Teu bisa ngaji berarti kos kitu mah atuh. Ngaji deui. Ka mana cenah ngajina? Sabodos ya. Ngaji deui ieu loba kiai di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat nu ngaji usul fikih teu meunang sambarangan saharam-haramna. Lamun urusan negara, aturan negara los bisnis tama paling ge. Wajib helm. Dina Qur'an wa yajibul helmu. Aturan negara tama sapira anak Soeharto boga pabrik helm. Kamari ieu wajib ti beurang kudu dihurungkeun. Polisi geus kekerceuman matana isin jakenai. Isinya angan naon ti beurang. Aduh geus bingung tapi instruksi ti ditu orenganan nyana boga pabrik bolham. Lamun teu dikitukeun atuh moal laku. Eta urusanana politik jeung bisnis geus tama. Nah ieu ge haram menurut negara, polusi dan lain sebagainya. Silakan tapi lamun menurut agama, gigiling atuh ulah batur aing ge gigiling. Gigiling da ka mana? Ya gigiling bae hareudang lah. Ulah sabarang ngisin-ngisin bae. Aya kitaban geus teu kudu make ijtihad deui, baca di Fawaidul Makkiyah. Eta cenah aya dina kitab Nawadir haram. Heuy, eta mah makom tasawuf. Hukum teh aya jang fikih likulli. Kitu qaumin istilahun. Tiap-tiap kaum ngabogaan istilah. Tiap-tiap ulama ngabogaan istilah. Fikih ngabogaan istilah. Nahwu ngabogaan istilah. Bilagah ngabogaan istilah. Tauhid ngabogaan istilah. Tafsir ngabogaan istilah. Kemudian tasawuf ngabogaan istilah. Ulah sing hade ulah sadumeh dina kitab Nawadir haram. Kemudian urang ngaharamkeun ke heula istilah ahli saha ieu. Sedengkeun jang fatwa mah tetep bae fikih bae fahkum bizahir. Boh atuh teu meunang sambarang. Teu meunang sambarangan nemantak sing hade suling haram. Teh suling teh haram. Haram teh naonna? Haram teh naonna? Haram teh hiji jin sulingna. Nomor kadua nyulingna. Adapun eta sulingna mah henteu nanaon. Sulingna mah henteu nanaon ja anu diharamkeun teh istima'ul mizmar ngadengekeun suling min ma'asil uzni maksiat ceuli. Teu sabaraha sih, teu sabaraha eta kos kitu teh ngadengekeun suling teh teu sabaraha. Ngan di akhirat bakal dicician ku timah meunang ngagolotrokeun di neraka sakitu doang. Masalah tah nu sok ngadengekeun dangdut, nantak Oma Irama nyada biangan ka dieu. Jadi engke boga engke pimpinan soneta grup Roma Irama, pengikutna mari cek Oma Irama. Siapa ini pengikutnya yang suka mendengarkan suling saya? Ayo kesini. Waktu orang Cikupa loba, orang pasar Kemis, Cilongok doang. Berangkat. Oma, kemana kita? Ya jahanam lah. Suling nah haram dah suling. Ngadengekeun suling, eta haram. Ai kitu mah suling na aya dicekal di bawah salat atuh teu nanaon. Henteu nanaon, diteuneun urang make udang-udang suling 5 di dieu hiji 2 3 atuh masalah. Jauh soraan sama atuh haram sote sorak dan ngadengekeun sora suling
alatul malahi haram lantaran dina Al-Qur'an liudilla an sabili nyasarkeun kana kelurusan agama Allah jauh nu keur ngagitar zikir Allah ya sugan anu keur kieu naon karang-karangna nu kieu teh hah naon karang-karangna nyarah mah sia aja osok meureun eta bari zikir ya moal aya sugan anu make organ tunggal di nu hajat teh bari zikir gitu la ilah tong teng tong illallah bebeneran zikir aja lalagaan tong mogos kitu haram berarti haram teh kos kitu teh alatul malahi teh haram didengekeun ngadengikeun alatul malahi zatiyah alatul malahi na haram haram tanah almatur dina Quran wa may yusadillah wal hadis teh liudilan sabilillah tah eta haram tah baheula mama gentur mama satibi loceng bage neng diharamkeun gunyana lantaran tasabuh jeung loceng Kristen kontreng tak Kristen teh lamun deuk asup ka gereja neng tah loceng eta aya di dinya sorana di loceng tasabuh jeung eta haram sanajan ditentang ku para ulama tetep bae nya nama haram teh kos kitu lantaran akur tasabuh jeung eta mama gentur mah haram bae geus kos kitu teh sanajan ulama kabeh nentang ja locengan tamah kos kitu mah aju ka belah dieu nama locengna dipaling ku tukang kes keliling tah tungtungna dipertanyakeun ai eta tukang es make kleneng haram apa henteu oge nya cenah teh bisa henteu oge mah sapira tah ngabejaan budak ceurik noneng tah jadi lamun hukum teh sing hade nu aya di ditu mah haram nu aya di dieu mah jadi henteu tuh kan itu baheula mah suara loceng bae dipermasalahkeun ku mama gentur sanajan mama kitu bakri mah henteu masalah loceng mah jauh locengan suara ngadu doang di jerona coba ge deuleu cak mama bakri ieu beusi di dieu aya beusi make kenong tah di mana disetelkeun jam 12 naik ngana neng tah eta mah saukur ngabejat jauh locengan loceng anu tongtreng nu haram ge tapi urang keur sakola SD mah baheula apa eta nu baheula mah keur zaman kula mah nang nyokot di gereja mana meureun eta atau di sado meureun kontreng ai kuari mah geus make bel tet ieu mah keur carita kos kitu suara nah dipermasalahkeun kabelah deuna alatul malai orkes haram tah mah mutlak tah mah kos kitu mah haram kuari mah para habaib jeung para ulama boga marawis ngan make gitar ditentang kul salah seorang pemuda bib kenapa itu kan ada gitar yang gede yang haram juga yang kecil mah nggak apa-apa cak pemuda oh yang kecil nggak apa-apa ya kagak apa-apa kecil kan ini mah mentak marawis baletik cak jana teu naon dia tolol ya sakunaon jadi karari itu hukuman teh. Ya Allah ya Rabbi berarti lamun bir sagelas haram berarti mun saeutik teh haram pan tolol eta kos itu jadi cek kiai teh cek kiai kalau yang gede gitar Oma Irama itu haram ini kan kecil cek kiai kunaon jadi karari itunya haram teh tak kuari mata suara gamelan eta tiapan haram suling tombur kendang teh haram plak likuk dubluk haram nu mantak baheula adu kekuatan dalil bedug ge haram sebab sarua jeung kendang cek kiai henteu bedug mangan sabelah bedug sabelah lu haram ge dua talamun di dieu aya bedug ge haram kulantaran sabelah tuh henteu nu mantak ulah sing ade besi boga bedug di dieu aya haram eta sabelah bae geus eta henteu bedug ngaranna ge lain kendang henteu nanaon tah mah kos kitu mah tah berarti atuh rabana ge henteu nanaon sebab sabelah lamun dua mah pagon haram belah di aya haram tah ieu mah henteu nanaon mentak baheula betawian marhaba berjanji make eta kotak dudut di dia ge osok pan baheula keur zaman Abah Haji Mahali mah henteu nanaon asal ulah make kecerek dah lamun aya kecerekan haram tuh jadi
hukum teh jelas. Tak kuari mah gitar, organ, kendang, gitu dan lain sebagainya direkam, tak diasupkeun ka HP. Nu bogana kiai jeung ustad keur ngaji tong teng tong teng tong teng tong eta kiai tolol kiai goblok eta HP eta suara panggilna goblok atuh paleta haram atuh nya deg haramkeun kumaha alatul malah hijanana ge eta mamawa di dieu hiji diceuli dua eta teu karasa pan eta kiai komo kieu nu sok ceramah mah eta pan jazz musikna ge di dinya rock and roll musikna ge hayang ya pede lah supaya percaya di gaulnya dan eta geus boga aya urang lembur mah dangdut ya kos gitu eta haram bego teu karasa mah digojana dibawa pan eta kiai pan eta baheula mah siwak nu dibawa kuari mah HP tak eta teu karasa nu mantak haju pelepes ilmuna kunaon eta teu sadar diri kurang introspeksi horeng dibabawa alatul malahir rekamanana dibabawa haram tah kitulah jadi mun nyaritakeun di akhir zaman kuari hararese baheula mah hanya loceng ku mama gentur dipermasalahkeun mama bakringah henteukeun sepeda eta mah teu aya locengan teu mangan suara ngadu hungkul jang kitu ngajelaskeun jam 1 2 dan tidak lain sebagainya ya akhirna masalah eta mah masalah kabelah dieuna mah alatul malahi direkam alatul malahi dangdut di kaset haram kiai rame-rame haram teh gadengkeun kaset dangdutan kaset musik haram geus sepakat teh baheula haram ngadengekeun musik rekaman haram kuari aya di HP kiai nu ngaharamkeun dek ngomong naon cek nya ya haram leutik lah sabado sia tuh sebab HP na ge cenah cek leutik kecuali HP nu gede kumaha sia bae atuh dek ka mana lompatna coba masyaallah nu mantak ilmuna pelepes teu karasa dirusak kepercayaan anak kunyana sorangan sebab nyana teu karasa kos nyana ngaharamkeun kredit nyana boga showroom nyana atau anak nyana boga showroom deu kumaha coba ya kredit cekeun teh emang tepati bagus sih cekeun cuman ya emang butuh lah misalnya itu kudu jelas aya teh ngomongna tadi rusak kunyana kene atuh ayahna mah tapa kreditan ustad kiai santri tapa aing mah teu hayang saeutik-eutik aja aya televisi tapa tina televisi sanajan aya mangpaatna loba madarat teu hayang aing mah lebih cinta ka Gusti Allah dibanding jeung karamean-karamean cenah cak batur ortodok leg-leg ku sia kemodernan lawas datang ka mana sia usum HP teu hayang aing mah cenah butuh tinggal butuh aing mah sebab madaratna loba jasa dan lain sebagainya teu hayang we kakarak ilmuna cak Allah berarti saya berat ka aing lain berat ka BlackBerry berarti saya teu kuat teu kapercaya ge dirina nu ngarusakna ilmuna mah gede tah eta teu karasa ku urang makin waro diri urang makin tinggi kepercayaan urang jeung keyakinan urang ka Gusti Allah sinar bakal kaciri tinggal kitu bae eta dia lain teu bararisa Fathul Muin Fathul Wahab segala bugiah jeung ikna teh kadang di luar kepala tapi jelema teu percaya sama sekali kepercayaanna dirusak ku dirina sorangan akibat kaharaman paharamanana kunyana teh digubris aufu bil uqud sok tohonan janji-janji Allah ka anjeun ka Gusti Allah anjeun papada anjeun asal urang bisa nohonan janji bakal nikmat geura ibadah urang nu mantag teu ngeunaheun ge salat ieu mata urang ceuli urang sungut urang hate urang berat ka dunia dibanding berat ka Gusti Allah
Mantak aya carana, kumaha carana? Introspeksi ya. Ti mimiti riana ujub data kaburna. Babari sama nu kos kitu malah duh hese lain babari kumaha hartina bisa-bisa tapi hubud dunia mah luar biasa hese. Hubur riasa hayang jadi pamimpin bae. Lamun diondang teu titah jadi pamimpin bae ngariung aju ngajang hilek. Itu ngajang hilek sial aing diondang teu titah mimpin aing tolol jasa. Hayang-hayang deui aing ngokos kitu pan pangkiaina teh aing cak hate tah mah teu ngomong cak hate ya kiaian aing jeung nyana mah kolotan aing jeung nyana mah heulaan aing ngadahar uyahna ge atuh elos legleg gusia uyah tah hayang kos kitu teh hayang imah dijadikeun wae iman teu hayang hubur riasah ngaranna ieu lah gangguan batin. Ulah dipake ke hayang kumaprakna bae datang kariungan titah jadi pamimpin ayo henteu atuh ngamakmum jadi bebas hate teh nikmat nu penting mah ka Allah bae tah kudu kos kitu katarak nikmat ieu mah henteu ya mah bebeja ka eta ka non karang-karangna penata acara saya mimpin dia Kiai Anu robah aduh masya Allah bingungnya teteh penata acara ji ngerti itu ulah kolot no kos gitu mah kubur riasah di dunia mah mungkin diagungkeun lantaran pamenta tapi cak Allah naonan noreng uhillat lakum bahimatul an'am dihalalkeun ka aranjeun kabeh hewan ingon-ingon engke nu bakal dicaritakeun mana nu haram mana nu halal ieu mah diantarana onta jeung nu sarupa jeung onta sapi jeung nu sarupa jeung sapi kebo mah eueuh teu dicaritakeun dina Quran teu dicaritakeun dina hadis teu dicaritakeun jamus ngaranna teh dikiaskeun munding ge kana bakor dina pada elatna loba akurna sapi munding jeung sapi teh kemudian gonam dari berbagai jenis baik embe gembel embe Jawa kadituna segala uncal da jenis embe-embe keneh teh nu kararitu teh na ieu dihalalkeun tina arah di daharna sabada dipencit melalui pepencitan syara kecuali hewan anu bakal dibacakeun ka aranjeun kabeh dina ayat hurrimat alaikumul maitatu nah engke aya nu diharamkeun bal istisa mun qatiun cik ahlinahu istisana mun qati panjang mun dibacakeun mun dibahas wa juzu yakuna muttasilan geus wa tahrim lima arada minal maut wa nahwihi diharamkeun karena aya sesuatu anu datang anyar boh paeh teh tanpa dipencit atawa tiga jebur teh atawa ditembak teh tanpa melalui persyaratan atawa ieu dipencit nama nganjang saha nah ieu aya elat-elat anu datang anyar nu mantak jadi haram ghairu muhillis syairi salian nu ngahalalkeun kabeh kana buburon wa antum hurum bari anjeun teh dalam kaayaan keur ihram tah ieu soed yakni buburon nu di luar jelema nu keur ihram mah halal tapi keur ihram mah jadi haram. Innallaha yahkumu ma yurid sanyana Allah eta ngahukuman kana sakumaha kersaning Gusti Allah dunia menangin Allah hewan eusina menangin Allah atuh ku Allah dijelaskeun nu ieu halal nu ieu haram atuh kumaha Gusti Allah kersana Gusti Allah urang mah tinggal nuturkeun aturan-aturan Gusti Allah subhanahu wa taala aya ge baheula di zaman Seholil Bangkalan Holil Bangkalan teh waliun min auliyaillah can lila ti Holil Bangkalan mah itu tahap jeung Syekh Nawawi lantaran ngaguruna ka ditu ka Ki Ahmad Khatib Sambas keneh torekat ngan langsungnya Bali ka dieu loba kaistimewaanna di antara kaistimewaanna nyana mah hobina ngaji tafsir santri ratusan eta lu endek ngaji sorop mawa sorop nu endek ngaji alfiah mawa alfiah nu endek ngaji johar maknun mawa johar maknun
tapi nyana ngajina tafsir bae kudu ngaji sorop kadengina sorop kudu ngaji nahu kadengina nahu kudu ngaji fatul muin non fikih kadengina fikih kudu ngaji tafsir kadengina eta teh nu diajina tafsir tapi kadengina beda-beda ai urang mah lain nu diajina tafsir tapi kadengina aya nu nundutan aya nu cengat aya nu dula-deuleu bae SMS macam-macam sarua kitu nu macam-macam teh Ki Holil Bangkalan teh kos kitu ditangtangan bae teh ku jawara teh waktu jawara naon kitu ngaranna Madura teh celurit pan tapi eta Ki Holil mah tenang-tenang bae karena ahli ikhlas mah kalem bae boga permasalahanna kumaha Allah bae ditangtangan kelut bahkan di rogala dan lain sebagainya kalem bae atuh japaeh menang Gusti Allah lain kudu lemah cenah kudu paeh dicelurit masalah cek Ki Holil teh eta Ki Holil teh kos kitu istimewana muridna loba nu teu ngararaji 10 tahun di dinya tapi balik di Ciduhan bisa ngaji Masya Allah meureun tilok ngadhar jengkol Ciduhna Ki Holil mah aya ta Ki Sobari Cilimus teh di ditu kapan 15 tahun pan sepuh Mama Holil mah sepuh yuswana teh 90 tahun sepuh mempu pupus tak zamanan Ki Hasyim Asy'ari mentak aya dongengna istri Ki Hasyim Asy'ari teh kapan mawak Wahid Hasyim bapana Gus Dur dibawa ka dinya Ki Itako ngaranna teh eta ke istrina Ki Hasyim Asy'ari Assalamualaikum hujan mangkani hujan gede hujan bergan datang ka dinya make daun gitu siapa ini saya istrinya Ki Hasyim Asy'ari oh pergi kamu pergi jangan di sini kaget biasa ada tilok itu ai kadinya ieu mah diusir pergi atuh saya kehujanan biarin kehujanan juga ceurik nyana balik ka ditu pamajikan Ki Hasyim Asy'ari balik datang ka ieu mah ceurik kunaon diusir sama Ki Holil bukan seusir-usirnya Ki Hasyim pasti ini ada sesuatu geus bae kabelah dianya ditafakuran bener baik begitu Ki Wahid Hasyim jadi menteri di Jakarta dek ka Bandung hujan gede anu luar biasa mobilna teu dikendalikeun teu terkendali set nabrak kontainer harita maot berarti maotna dalam keadaan hujanan tahu lah keur dibawa kaki Holil teh hujan gede teh geus aya nu nafsiran harita kiai di Madura jeung di Surabaya pasti Ki Wahid Hasyim ieu maotna pasti ke kahujanan kajeun kumaha tepat jasa begitu boga anak Gus Dur manehanana tadi antarana Gus Dur keur leutik keneh Ki Wahidna ieu tabrakan hujan gede luar biasa tak eta teh geus kadeuleu ieu orok teh kena kahujanan sebab engke ieu maotna ge bakal hujanan bener bae aya deui jelema hayang nyoba jasa ke Ki Holil dengan susah biasa ieu salakina jeung pamajikan ngomong bae urang cinta jasa cenah ka Ki Holil sok ngadengekeun urang tang heueuh cek pamajikan urang ka ditu yuk ka ditu teh cenah cek mawan naon urang mangan bogana ganyong-ganyongna kajeun lah urang boga ganyong ge saeutik deui ganyong ge ngan saukur aya beureunan 5 siki mah dibawa dipuntel-puntel eta dipapag ku Ki Holil dipapak saya nunggu dari tadi cek teh alhamdulillah itu bawa apa itu bawa ganyong ini kesukaan saya cek Ki Holil teh aju gegeran ka santrina kulub ya muncak bahasa urang mah kulub gorotok-gorotok di hadiran kunyana kene di dahar eta ganyong 5 beak kabeh caknya nanti berarti kiai urang teh resepkeun ka ganyong ye caknya geus senang hate balik beta nu susah teh kayak urang minggu hareup mah atawa 2 minggu ka 2 minggu deui urang nyaba deui ka ditu mawa ganyong lah caknya nu loba bener ganyong nu nyana geus beak ganyong nu tatangga dipaling kunyana hayang kalem ku kiai burung ganyong lain peuting-peuting dicokelan dibawa ka karung barang datang Assalamualaikum Ki Holil ngusir pergi kamu ini saya bawa ganyong 3 ganyong ya kenal pergi diusir eta si jelema 2 teh diusir ceri katungan ganyong mah diteuneun deui di dinya tah buat kiai cenah ganyong kesukaan kiai suka juga bukan dapat nyolong ya kenal
kanyahoan ku kiai nang malin. Masya Allah eta Ki Holil. Karena mantap karita teh aya jawara lantaran di ditu mah loba orai jeung loba kalajengking. Jadi jawara teh ceramah. Saudara-saudara sekalian, saking banyaknya ular, maka ular itu pemberian dari Allah halal. Udah, ular pokoknya ambil, goreng, enak. Dan itu kelabang, kalajengking juga enak ternyata. Jawara teh patwa halal. Ceki Holil teh sipan itu budak halal-halal orai. Sebab ular itu sama dengan dan kan sok dicaita belut. Apa bedanya belut dengan ular? Sama. Ternyata masih enakan ular, halal. Bebejok kabeh masyarakat Kaki Holil. Ceki Holil teh haram orai mah tuh. Orai kalajengking haram. Atuh ulah kiai cenah kudu ceramah. Ya tuh kula mah teh ceramah ge geus ceramah bae di pengajian, di muludan. Emang orai mah atuh halal haram cek kiai teh. Pas aya raramean di kecamatan, diundang Ki Holil teh, diundang di Jawara. Jawara ceramah, ular halal. Kala halal. Kuari bagian Ki Holil. Ki Holil teh bagi dua aja dah. Yang haramin ikut sama saya, yang halalin ikut sama Jawara. Ya, eta hebat ngahukuman teh kos kitu. Luar biasa Ki Holil. Cuman enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haramnya, ya. Enggak lama lagi akan ketahuan. Udah, sekarang begini aja, kita yang haram tetap haram, sebelah sini ikutnya sama saya, yang halal ikut sama Jawara. Enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haram. Oh ya, bener baik, 2 poe Jawarana disantok orai. Waktu ke dokter, Jawara lu hiji deui kena kalah. Babaturan teh tuh ka dokter terus teu cager-cager. Oh ka dieu dibengker ka dieu teu cager. Cek sebagian cenah ieu mah kudu dibawa ka Ki Holil. Wah tuh enggak mau cek Jawara. Itu kan musuh saya gitu. Ya musuh tinggal musuh, ini mah enggak ada lagi kecuali jampe kiai. Alah, bohong. Bohong. Terus geus seseleh nyana geus di Badura, di Surabaya. Ya kalau barang halal mah biasanya enggak ngerusak cek Ki Holil teh. Barang halal mah nggak ngerusak, ini mah barang haram ngerusak. Jadi haram mah nanti juga akan ngerusak. Apapun yang diharamkan oleh Allah pasti itu nanti akan jadi kerusakan. Akhirnya LHDF Jawara dibawa digotong kayak Ki Holil. Kenapa ini Jawara? Santok ular. Ularnya haram apa halal sih? Ya nggak tahu ya. Kiai bisa bae deui. Kalau kamu masih menghalalkan nggak sembuh, tapi kalau kamu udah mengharamkan sembuh. Itu cuma segitu doang. Haram sembuh sekarang juga. Bener Kiai? Benar. Udah saya haramkan atau itu ular. Bukan mulut, tekad hati. Ya. Ya udah tobat dulu, tobat dituntun ku Ki Holil, tobat beneran istighfar. Sok, sekarang nyatakan. Saya menyatakan bahwa ular itu adalah haram. Eta ku Ki Holil dikiekeun doang tah, beres jampena beres. Pulang. Cager tah eta Ki Holil teh kos kitu masyaallah mata ku urang di jarahan teh lain lalawara. Eta nu ngadenge bae nu ngadenge tah harita nu ngadenge aya deui masyarakat digegel orai dijampe beres cager tah asal aya deui beres cager mata kieu mah amun di lembur urang aya tah nu digegel orang sok urang beres melendung bisa sana. Itu mah karomah beda deui karomah mah tuh masyaallah. Nah ieu lah nu diharamkeun cek Ki Holil sudah ada disnya. Hewan yang halal yang mana, hewan yang haram yang mana, itu sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jangan sembarangan, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Itu sudah kehendak Allah. Innallaha yahkumu ma yurid. Masih loba keneh dongeng Ki Holil.
Jawaran nu hiji deui ngamuk nang tangan Ki Holil lantaran eleh jawaran nu tadina loba pengikutna kuari eleh ka Ki Holil teh hatta pengikutna jawara mah pan pengikutnya marah nya mah akhirna kabeneran Ki Holil mah biasa jeung pemerintahan teh waktu diondang hadir biasa masalahnya nama masa hirupna sebab pemerintahan harita mah pan pemerintahan jujur adil tak kabelah dina makomo sebab di zaman Belanda pan harita jadi milu menegakkan agama di penjara sagala Ki Holil di penjara di zaman Belanda ieu mah panjang cerita namun mimiti mah ieu mah eta bae ditangtangan nyana keur hadir jeung para pemerintah lain keur hadir nyieun pemerintah nyieun hiji riungan gede jawara geus daratang tokoh masyarakat pemerintah geus daratang tinggal Ki Holil angel menca jawara ya nungguan saha deui nungguan kiai nu deuk maca hadiahna kiai saha mama Ki Holil emang lu bisa sapira hadiah kudu nungguan jana kiai nu sejen atuh aing mah aja bisa sapira hadiah lain kitu ieu mah tupannya nama ahlina teu bisa lanjutkeun ulah kudu nungguan jelema hiji urang ieu jam geus sabaraha ieu teter waktu ulah gara-gara nungguan jelema hiji aju urang kaberangan lanjut tanggung jawab kula sapira Holil bahar aja geus lain kiai sapira Holil Ki Holil teu kebal keur menyono ribut dirinya datang naik kuda pan Ki Holil teng ini ya kiainya yang membuat gersak kita ini ngalama-lamain waktu goblok ini kiai kiai biasa we Ki Holil datang turun barang turun tina kuda sukuna dikana taneuhkeun taneuh oyag bleng oyag taneuh barang nyana ngalengkah deui bleng cek jawara kok ini goyang begini ya goyang karasana ku jawara ieu dunia goyang ai kudu sejen mah henteu cek cenah itu kikieuan si jawara kiai jangan ngelangkah jangan melangkah emang kenapa goyang dunia kiai atuh biasa bae goyang asal kiai ngalengkah dunia goyang miringnya na kikieuan geus kieu bae nya nyeklan katihang sagalan gua ditonton ku kabehan emang ada apa dunia goyang Ki Holil seuri bae atuh Ki Holil datang ka diuk jana langsung sasalaman hampura cek nya teh maafin saya kiai udah nggak usah jalan-jalan ceknya dunia goyang ini lain sambarangan kiai Ki Holil teh mantap dijugjug di mana-mana di jarahan teh tak eta kos kitu goyang dunia tak ka jelema nu nang tangannya Masya Allah Ki Holil Bangkalan lain bantrak masih loba cerita-cerita Ki Holil ke insyaallah nah ieu mah keur carita tadi orai kalajengking nu dihalal-halalkeun ternyata ku Ki Holil mah dianggap biasa bae sebab eta mah hawa nafsu ujung-ujungna mah eta dijampe ku nyana beres diusap beres datang enggak nu ngadenge harita urang mah ulah tuturuti beres cager eta ku ngadengena doang ngadenge jampena aja kiai baheula beres-beresan jekna teh tatangga digegel orai beres cager Masya Allah iyalah innallaha yahkumu ma yurid ya ayyuhalladzina